Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Materi dinten ayeuna kanggo kelas 7 nyaeta ngeunaan dongeng. Ngeunaan pedaran dongeng. Dongeng teh kaasup kana golongan carita. Umumna carita anu parondok. Hiji hal anu ngabedakeun dongeng jeung golongan carita liana, pangpangna dina jalan caritana, palakuna, atawa waktu kajadianana. Loba anu teu katepi ku akal atawa pamohalan. Najan kitu, keur nu ngabandunganana mah pangpangna barudak tinangtu baris ngumbar patansi anu pohara. Naon disebut dongeng? Dongeng nyaeta karya sastra prosa buhun atawa baheula nu umumna pamohalan atawa teu asup akal. Boh palakuna, paripolah palakuna, boh tempat jeung waktu lumangsungna carita. Aya dua rupa prosa dina karya sastra nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Contoh prosa buhun nyaeta dongeng jeung carita wayang. Sedengkeun contoh prosa modern nyaeta saperti novel jeung carita pondok atawa carpon. Ayeuna ciri-ciri dongeng. Alurna basajan, caritana singkat sarta ngandung unsur pamohalan anu teu asup akal tea. Sumebarna sacara lisan. Tema jeung amanatna sakapeung mah sok langsung katembong dina wujud tulisan. Saterasna rupa-rupa dongeng. Aya nu kahiji dongeng fabel, dongeng parabel, dongeng sage, dongeng sasakala jeung dongeng mite sarta nu terakhir dongeng pamuk. Naon nu disebut dongeng fabel teh? Dongeng fabel nyaeta dongeng sasatuan. Nu eusina nyaritakeun kahirupan sasatuan anu paripolahna cara manusa. Jadi kalakuanana teh siga manusia, siga jalma. Contoh dongeng fabel nyaeta sakadang kuya jeung sakadang monyet, sakadang peucang jeung buaya, sakadang kancil jeung sakadang maung. Anu kadua dongeng parabel. Dongeng parabel nyaeta dongeng kahirupan jalma biasa anu paripolah jeung kalakuanana teh teu umum, jeung batur atawa nu disebut mahiwal. Contona dongeng si kabayan, dongeng Abu Nawas. Nu katilu dongeng sage atawa babad. Dongeng sage eusina nyaritakeun kaayaan tempat anu biasana aya hubunganana jeung kajadian tempat. Contona babad Sumedang, babad Cianjur. Saterusna nu kaopat nyaeta dongeng sasakala. Dongeng sasakala disebut oge dongeng legenda. Dongeng anu nyaritakeun asal-usul hiji tempat atawa sasatuan atawa tutuwuhan. Contoh dongeng sasakala nyaeta Situ Bagendit, Sangkuriang atawa Gunung Tangkuban Parahu,
Situ Panjalu jeung rea-rea deui. Anu kalima nyaeta dongeng mite. Dongeng ieu aya raket patalina jeung kapercayaan masyarakat, utamana kana hal-hal anu sifatna gaib. Sabab dirinya disebutna mite atawa mitos. Nu kaasup contoh dongeng mite nyaeta dongeng Nyi Roro Kidul, Siluman Anjing jeung rea-rea deui. Nu terakhir, dongeng Pamuk. Dongeng Pamuk nyaritakeun kapahlawanan hiji jalma anu ngeunaan perjuangan. Contona Pangeran Kornel, Kian Santang jeung rea-rea deui. Ayeuna unsur-unsur dongeng. Anu kahiji tema, nu kadua palaku carita atawa tokoh. Nu katilu paripolah palaku atawa watek. Kaopat latar carita atawa setting. Kalima galur. Nu terakhir kagenep amanat. Biasana unsur-unsur dongeng ieu teh bakal kapanggih sanggeus hidep ngabandungan atawa maca hiji dongeng. Ayeuna ieu contoh-contoh dongeng ngan sabagian nu aya di Tatar Sunda. Nu kahiji Sakadang Peucang Maling Bonteng. Nu kadua Si Kabayan Jalma Jujur. Nu katilu Maung Kajajaden. Nu kaopat Dongeng Ngipri. Nu kalima Nyai Bagendit. Kagenep Basisir Batu Hiu. Nu katujuh Prabu Siliwangi. Nu kadalapan Kean Santang. Salapan Pangeran Kornel jeung terakhir Ciung Wanara. Mung sakitu padaran ti Ibu pikeun materi dongeng dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.